Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel @mangdinamara. Aku madara mangsa dena wargi pamugi bae sarehatnya. Sehat jasmanina, sehat rohanina. Oge digambirkeun rezekina ditebihkeun balaina, aya dina lindungan atanapi pandang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihar pisim kuring siang kalian wengi. Wargi sadayana anu nuju ngantos carita Sunda dina judul Ngadu Teluhnya karya Kiliksa. Dinten ieu nyata bagian anu kadua wargi sadayana. Hanca urang katunda bagian nu kahiji urang nyarioskeun harita nu nuju ronda. Nyatana Mangsalam, Ijan, sareng Hardi di mana harita anjeunna di bumina Ian teh Kang Ian. Aya nu ngagolirna golona gohoreng geuningan jang paridea. Jadi jiana anak tere nu kumaha nya wargi sadayana nya lebah di teh jang parid teh. Tah harita karunjangeun anu ieu ngaronda teh. Jadi rek dicana kagarduh cenah rek ditanya tah ku Mangsalam sareng anu sanesna. Kumaha lajengna ieu carita mangga wilujeng ngadaungkeun wae tang eta ngandung Bang Brahmana. Ngadu teluh bagian anu kadua. Kieu Mang, pasti aya sababna teh Mang ieu. Kumaha mun jang parid teh urang bawa ka garuh. Keneh ulah digeuingkeun Mang. Da engke oge. Nya naon teh nyaring sorangan lah. Tangke urang tanya di garduh, kahiji salse atuh. Kaduana luasa jeung tumanina caang deui. Ijan usul. Heeh satuju euy jang euy. Ceuk Hardi harita. Baik atuh sanurek mangkuna euy. Kan koing lah. Yo bawa kokol. Ceuk Ijan harita song harita mikeun kokol ka Hardi gap harita di tampanan. Teu mikir panjang harita teh. Anu ngarengkol teh di pangku lalaunan terus dipayang dibawa indit ninggalkeun imah Ian. Mangsalam jeung Hardi nuturkeun paneuri harita teh. Ya jantungna oge bet ngadadak ratu gawas anu loba kasieun. Di jalanna harita teu wudu rada lila. Ijan maninga hegak harita kulantaran beurateun teh jaba poek deui kaayaanan. Leumbangna kagok untung teu labu oge, tapi akhirna mah jog anjog kanu dijugjug bus harita kagarduh. Ijan harita buru-buru ngecagkeun parid digolerkeun dina palupuh. Angelan ku sarung karunya lah. Kitu ceuk Mangsalam. Teu kudu semutan lah. Karunya tiriseun. Kitu ceuk Hardi. Tapi meme kasimbutan atau meme disimbutan nu sare teh nguliat. Terus malik bari ngagerem blak nangkarak leungeunna japlang. Ku Ijan jeung Hardi harita pada melong. Mangsalam gimana colohok nitenan parid anu pikawatirun. Bajuna kunehe atuh awakna begang beungeutna oge sepak deui. Degung sinila bibir parid teh renyarenyu. Terus manehna ceurik ngabengingik malah nepikeun ka bijil Cipanon. Ngan henteu ari lilir mah. Jiga namah kaimpi-impi kanyerina nyeri hate jeung nalangsa. Mangsalam anu nyaksian nyeblak hatena watireun pisan ka parid. Mangsalam neureuyan ciduh terus harita ingserek-ingserekan. Red ka Ijan, red ka Hardi. Jang watir teman di jang parid ya. Moal kejadian kitu lamun lain tas menangkan nyeri di kolotna. Moal sare dina golodog lamun teu disatru ku indung pulung. Dikerek ke bapa tere. Deudeuh teuing jang. Mangsalam harita teh ngalimba. Malah Cipanonna oge ngembeng, Ijan oge jeung Hardi ngahla satena. Mana komo barang ngadenge parid anu sasambat ka indungna sasat ngenes kana punten kanu ngadengekeun anak mah. Jadi matak sedih anu nyaksian parid sasambat bari sare ka impi-impi tayuh nama
Ampun Pak, ampun Ibu, ampun. Abdi teh kumaha? Nyeri. Aduh, aduh nyeri ampun. Aduh. Cek Parid cenah terus malik deui. Carena nyangigir sarta ngarengkol pikawatireun, tiris meureun, dua leungeun oge diselapkeun dina dua pingpingna. Hardi harita gigisik panonna oge dikiceupkeun. Berbei cipanonna bijil henteu beunang ditahan bakatku watir teh ka Parid. Ijan oge nya kitu deui. Kangaranan budak ngora anu keur meujeuhna bala kesenteng mah da boga keneh ari rasa nyaah jeung dedeh mah. Teu burung cari nakdak. Nya Mang, tas meunang ka nyeri ieu Parid teh ieu jigana. Pokna bari ngareret ka Mang Salam. Kumaha tori geus kieu ieu Jang? Kumaha nulungan Jang Parid ieu teh? Na beuki dieu teh bet kalakah beuki pikawatireun. Urang nu nyaksian kudu nulungan sabisa-bisa ieu. Kitu ceuk Mang Salam dumarida. Ayeuna mah antep heula Mang lah. Geun sina seumeun sare, sina reureuh, sina naon teh tina kasedihna. Dangke lamun geus nyaring urang tanya. Nah naon tah nu geus tumiba kana dirina? Anu geus kanyahoan bule hideungna, urang pikiran lah keur nulunganana. Kitu ceuk Ian harita usul. Mang Salam oge satujieun kitu deui Hardi. Nya bener, an bisi lilir tengah peuting euy. Tangtu hayang ngeundahar ieu. Jig neangan lah deungeun dahareunana atuh lah. Mawa caina sakalian da urang ge lapar ieu teh apaan. Keun lah kuring rek nyokot Mang. Kitu cenah ceuk Hardi. Nyarita keneh hari teh indit. Are ka imahna heula nyata nyokot dahareun. Ari Ijan jeung Mang Salam harita dariuk dina palupuh. Jadi nungguan Parid anu keur ngarengkol disimbutan ku sarung Ijan. Duanana harita teu aya anu ngomong. Panonna oge ret-deret di ka Parid anu ngarengkol sare. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan, aroyag pating karosak. Di kajauhan kadenge anjing anu ngagogog, sakapung aya sora buuk. Manuk koreak oge kuakeak hiber luhureun garduh, terus ngidul ngajauhan. Kesaberang ka Palembang! Cuk Ijan ngagorowok bari tangah, terus harita gegerendengan si Singlar nurutan kolot. Mang Salam ukur ngarahuh ret deui ka Parid. Heuleut sawatara waktu kurutak Hardi datang deui ngajingjing rantang di eusi sangu jeung deungeunna. Mawa cai dina kukuk, sok harita ditunda dina palupuh, gek diuk bari ngabijilkeun roko bodas tina saku bajuna. Di mana eta menang roko Jang? Ah, teu ti mana boga keneh di imah Mang, sesakamari. Kumaha Parid teh can dilieur tadi? Acan Jang. Keuna sina tibra lah. Peuting harita beuki jempling bae. Urang Cikau keur meujeuhna tali brasare. Keur ngaranjang ka alam impian. Iwati ronda anu nyararing keneh teh da inget kana kawajiban ngajaga keamanan lingkungan. Kira-kira pukul 3 Janari, hawa teh beuki tiis. Mani nyecep asa nyerep kana sungsum balung. Parid harita ngagudi blag-blag nangkarak. Sukuna kekejet dengan nguliat kaluhur. Nyah beunta nimitina mangahuleng. Lila-lila reuas meureun, lalembutanana kumpul kore jatuh dang. Aduh ampun teh, ampun. Cenah ceuk Parid ujug-ujug adu-aduhan jeung ampun-ampunan. Atuh Mang Salam jeung Ijan buru-buru nyekelan dengan Parid, pok Mang Salam nyarita. Tenang Jang, tenang. Ulah sieun, ulah reuas. Tenang Jang, sok tenang jeung Mang mah. Nya, sing istighfar kadinya sok. Kitu ceuk Mang Salam bari mencrong kana beungeut Parid. Nu dipencerong ngahuleng harita. Terus neuteub kana beungeut Mang Salam. Red ka Ijan, red ka Hardi, terus ngarahuh tarangna oge kerung jiga nu keur nginget-nginget pangalaman tadi. Dibandingkeun jeung kaayaan ayeuna, naha bet aya di gardu ronda. Pok nanya.
Abdi teh aya di mana ieu teh? Cek Parid, ujang di Garuh Ronda. Di dieu bareng jeung Mang, jeung Kang Ijan, Kang Hardi, ari ujang geus eling, cek Mang Salam. Eling? Tembalna tapi terus sudah tereret kaluhur jika nu can percaya kana naon-naon geus kaalaman. Sabab tadi teh sare dina Golodog, tapi ari lilir geus aya di tempat anu sejen. Ulah sieun da lain di mamana ieu mah. Kita di Cikau keneh, tapi ayeuna di Garuh Ronda jang nya. Mun nya ujang geus eling, ayeuna Mang rek nanya yeuh nya. Ujang teh kudu dijawab. Nah make sare dina Golodog, nah teu diaku ku Ibu Kurama atawa kumaha. Cik Mang Salam harita togngol kana pokna. Serta bener kana pokokna hayang buru-buru nyaho. Ari pari gahulun ditanya kitu teh sebelah harita hatena sumemblak. Ras manehna tumiba harita maksudna inget kana nasib anu tumiba ka dirina. Hatena sedih harita teh. Ijing nalangsa. Daina mah geus gede Parid teh. Umurna oge geus 13 tahunan. Sakola oge geus kaluar tapi teu meunang ijazah da kaluar samemeh tamat. Dina ku kasedihan jeung teu kuat ku kanyeri sabab kolotna henteu merhatikeun. Jang, nakala ngahulang ieu teh. Ijan setengah ngagebah, kanu keur hulang-hulang, Parid mana rada ngarenjag red ka Ijan pok ngomong. Abdi teh ti enjing ngored kebon kopi di Pasir Lodor, sadinten jeput teu dianteran, ukur neda boled atah we sareng gedang atah. Ari wangsul karo rompok, pedah teu ngabantun suluh. Nah, daman di Bandung pun biang teh nyarekan akhlak dasar bari tutunjuk kana irung nyungkeun neda teu masihan. Bade kalebet teu kenging malih mah panto sareng jandela dikuncian. Kapaksa abdi ngarengkol dina Golodog sedih mah hayang cerik jejeritan. Nah, nasib abdi tebet kieu-kieu teuing. Nah, pun biang tebet jadi kitu. Da sainget abdi basa abdi keleutik keneh teu kitu larasaan mah. Bari jarinak dak malah terus mah manehna ceurik ngabangingik pikawatireun. Mang Salam jeung Ijan katut Hardi harita teu narembalan. Manehna tingkalius micen beungeut sarua carinak dak bakat kuatir nyatana ka Parid teh. Dila-dila Mang Salam harita teteg deui wargi. Pok nyarita leuleui ngagedean hate Parid. Keun jang sing sabar we lanannya. Buah-buah ieu teh ujian pikeun ujang supaya jadi kuat lahir kuat batin tah nya. Sabab dina peurih teh sok meunang beurah tah. Jadi asal urang sada semerah bari tawakal ka Allah. Atuh saja batik itu ibarat emas. Ari barang mahal mah bohrek meuli bohrek ngajual ge teu oleh diuji heula. Beda deui jeung jual beli koral tara dirampa-rampaasan. Tapi ieu ge kitu. Sugane ari hantem diuji mah ujang teh bakal jadi jalma anu luhur ajena jang. Nya. Sing kiat we ayeuna mah jang. Jadi ulah arek aral subaha, ulah kapalangnya sabar. Kitu soteh tuang ibu sareng tuang rama mah ngalatih meureun eta teh. Da kalau nuwih ari kitu mamang. Cek bari basa ge sagalak-galakna macan moal ngahakan anakna. Pan ieu mah kan sida teuing mang atuh. Piraku ka anak tega kitu? Cek Ijan. Nya bener euy kalau leuwih ceu inoh teh yeuh. Teu wajar eta. Cek Hardi bubuhan barudak ngora. Sajalan terahna we ngomong teh da Mang Salam ge dina hatena mah kitu. Tapi nu kedal mah beda deui. Da manehna meunang nyaring deui. Bener kitu teh mah jang. Tapi nanaon ge kudu dilenyepan. Di pikiran hikmahna. Ari nanaon teh ulah ditilik
tina naon teh sarupa bae eta teh nya. Tak kudu ditilik tina sabaraha jalan jeung kitu supaya urang ngarti mah cik Mang Salam tetep dina pamadeganana. Nya lah teu naon kitu ge tapi kumaha jang pani teh ieu. Piraku rek diantep wae. Na perlu laporan ieu ka Pak RT atawa ulah ieu. Cek Ijan Daryanaker. Ari cek Mang mah ulah waka. Bisi mata goreng balukarna. Keun lah antep heula ayeuna mah ngan jang paridna urang papatahan. Supaya gede hate ulah pondok pangharpan. PKI nama bari dahar. Bisi lapareun pokona malah. Kitu cenah cek Mang Salam bari nunjuk kana rantang. Nya Mang. Oke, Jang, ieu akang teh boga sangu ieu bisi ujang lapar, pek geura dahar kadinya. Ulah sok ngantep beuteung, bisi jadi kasakit eta teh. Cek Hardi bari terus mukakeun teru berantang, adi bre sangu bodas manipulen ngan hajakal geus tiis, deungeuna goreng lauk cai ditambah ku sambal oncom, uyah we sabungkus leutik. Alim, da eta mah kanggo akang meureun. Cek Parid sanya nama nyaan lapar, bejitna mani murilit, ngan era bisi kudu ngahuwag hancengan batur. Da loba urang barang atuh sok ulah asa-asa lah. Sing nyaa tangana diri ulah ngantep awak, doraka eta teh. Sam urang mah teu bogana naon, kabeh ge angin kagungan Allah. Mun urang nyiksa diri urang pribadi nya, Allah nu kagungan bakal benu. Biraku diri urang pribadi. Dah tanda tumarima jeung syukur kanu masihanana. Sok ena mah geura dahar we. Nya bener jang keun mikiran kasedih lah. Yuk urang bareng jeung Mang Ye da manggil lapar ieu teh. Kitu cek Mang Salam. Tina ku hantem bae padang hatean. Nya akhirna mah harita Parid teh daekeun berak dalahar balake cerakan ngariung opatan di gardu. Parid harita mani ponyo pisan daharna da puguh ka cidalaparna. Sasati kamari encan manggih kat dahar manehna jadi teu karalaban pisan sangu. Malah bisa manggih dahar di gaduh ronda asa dina pangimpian pikeun manehna. Wargi sadayana eta ngetang istirahat ye nu ngadongeng. Tah kawargi sadayana anu nuju ngadangkeun ieu dongengnya dina YouTube dina channel @mandinamara. Wilujeng ngadangkeun ieu kasadayana ulah hilap subscribe nanya diantos pisan wargi oge like sareng share-na bunyi loncengna oge tah pencet. Atur nuhun wargi kawargi sadayana nya utamina anu mikaresep kana dongeng anu karasan ngadangkeun lah pami di daerah Jawa Barat mah tah Sukabumi utamina di pasar-pasarnya di swalayan gitu tah ngadangkeun di toko-toko sareng jajabina bari icalan itu wargi. Da di mana wae mah aya nu karasan nuju ari icalan. Nah, sing laris icalanana nya diduakeun ku Mang Ye. Atuh kawargi nu sanesna oge bonus caket nu tebihna sahabae. Mangga wilujeng ngadangkeun ulang jengkeun carios ngadu teluh karangan kiliksa bagian anu kadua Kang Udin dan dia. Rengse dalahar terus harita arudud ting palenyun bangun nikmat ngan Parid anu teu teh. Manehna nyarandi kana tihang, panonna melong harita kana langit gardu, pikiran ngalayang ka imahna. Ku Parid kacipta dina kaayaan peuting kitu indung bapana mah tangtu keur talibra sare. Jadi moal ngalaman sangsara kawas dirina. Mang, kumaha pilampaheun urang lain teh? Cek Hardi harita meupeuskeun kayan jempling muka deui obrolanana. Pilampaheun naon ieu teh Jang? Cek Mang Salam deui. Panjang Parid teh kudu ditulungan. Da moal nya ari diantep wae mah. Sakurang-kurangna kudu dibere pijalaneun tah supaya ulah ngatog ka mana wae. Ieu budak teh geus sidik tulunganeun ieu teh. Ku urang teh bisa diantep. Bener Mang, kudu aya hiji pagawean nu dipilampah lah. Pikeun ulungan Jang Parid, kumaha carana tah? Ijan saha teh jeung Hardi. Kieu Jang, ari urang mah teu pati kuat sabab teu nyaho kitu jujutanana jeung
riwayatna mun arek nulungan ka parid kudu dibawa ka satar ieu atawa iming keun manehna anu kudu nangtukeun sabab manehna anu nyaho kana riwayat di asalna tembal mangsalam tandes ari kitu mah urang teh teu aya nulungna atuh ceuk Hardi lain kitu lain hartina arek ngalipaskeun tanggung jawab tapi kudu menta heula saran ka satar jeung iming kitu jang mun kitu carana mah isukan isuk-isuk urang langsung itu laporan ka satar nah teu perlu laporan ka Pak RT ye ceuk Hardi inget harita kana tata kasopanan jeung palaturan lamun hiji ronda manggihan hiji pasoalan dina mangsakeun ngaronda kudu lapor ka RT apan nyelapor ka Pak RT alus tapi keur sakalian urusan ieu mah ulah lah nya keun bae da lain pasoalan kajahatan mending langsung we lah ka satar atawa iming atawa kaduanana cik mangsalam nya bener lah kitu wae nama lah ijan satujueun pisan atuh geus kitu mah harita ngagembru ngobrol nepikeun ka bedug subuh parid ge kabang berangkeun milu ngobrol cacarita malah teu karana ditanya budar rasiahna yen sanyana mah geus lila manggi kasedih teh beurang peuting matakna langsa lain sakali diparak teu dibere dahar teh lain sakali sare diemper teh jamba subuh ku panyarekan matak tinggar kalungin ku ayana eta obrolan mangsalam jeung baturnya jadi tambah yakin yen paride perlu ditulungan atuh sanggeusna ngadenge bedug subuh sarerea indit ka masjid milu salat subuh berjamaah sabubarna ti masjid teu wakabarali ka imahna kebat ngajugjug ka imah satar Assalamualaikum mang salam harita uluk salam baturna harita ngajajar di buruan ti jero aya nu nembalan horeng satar nu geus lila nyaring berai pantemuka lol kaluar ana breh loba sema ugue ruaseun satar teh uloh aya naon yo wayah kieu geus tingkurutak bangga kaleba caralik ceuk satar terus mener-mener kursi adu tingkah lacat unggah guk ge karita diuk dina kursi malah parid oge geus diuk merenah dipencerong harita ku satar aya naon di temang ieu satar geus teu sabar dumeh eta nejo parid anu geus aya di imahna padahal harita teh can beurang pisan apan kayaan teh jadi masih kene carang-cang tihang teh disebutna kieu jang mang teh bade laporan ngan nya kitu rada salah jalur ari kudu nama anu mun ngaronda manggih kajadian naon kudu lapor teh ka RT nya tapi kulantaran ieu mah naon henteu ka RT langsung ka ujang sabab pasualanana beda jeung anu sejen ieu teh kitu ceuk mangsalam dari anaker jadi anu sejenna saregep harita ngabandungan Eueuh. Nah kumaha kitu mang eta teh. Barabat mangsalam medar pengalaman peuting tadi dina waktu keur ngajalankeun kawajiban salaku ronda. Ditetek teh aya nu kaliwat, diterangkeun sajalan terahna teu aya nu dikilungan. Tah kitu ari dasarna mah. Ngan salajengna Bang teh bingung ieu teh. Nah kudu kumaha ngungkulanana dajang parid teh perlu ditulungan ieu teh asana moal beres ku diantap ieu teh paling-paling bakal leuwih naon teh leuwih parna dinu ayeuna batir mun ku urang pada ngantep jep jempe satar ngahuleng gadenge kitu parid ngeluk tungkul hatena ngana kacak malah waktosna wargi YouTube dina channel @manggina mara waktos nantinya kapan
rupina aduh benten ge pergi batuk adalah kumargi waktosna teh nya kapan wargi sadayana rupina carios kadu teluh karangan kiling sabagian anu kadua dicekapkeun dugikeun ka dieu bae wargi sadayana mugi katampi kalian kabingahan insyaallah atuh ngadu teluh bagian anu ka 3 enjing dina waktos anu sami urang lajeng kendeng simkuring Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun kepada tasanana oge diantos subscribe nanya wargi dina channel @Mang Dina Mara dina YouTube ieu atur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.